Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Denyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Janten Saksi Injil Kasalamatan. Dumasar carios Padamelan Rasul-Rasul pasal 11 ayat 18 dugi ka 20 genep. Sarengna janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-21 anu unggalna kieu. Tur disarengan ku kakawasaan Gusti nepi kaloba pisan anu tuluy palercaya aranut ka anjeunna. Para mitra, upami urang ngira yen Injil dina mangsa gareja mula-mula diwawarkeun dina kaayaan nu genah nu serba gampil, mangka urang tos lepat ngira. Perikop dinten ieu mintonkeun yen aranjeunna nu nguarkeun Injil kasalamatan dugi ka wewengkon-wewengkon di luar Yudea teh nyaeta jalmi-jalmi nu papencar alatan kaniaya. Aranjeunna teh kakaburan sareng nu milari suaka, nu milari panyalindungan. Sareng di tengahing perjalanan aranjeunna nguarkeun Injil kasalamatan. Mungkarana kawasa Gusti nu ngajantenkeun aranjeunna mampuh masihan panyaksi dugi ka seueur nu palercanten sareng aranut ka mantenna. Para mitra, ti saprak zaman gareja mula-mula kahirupan para panganut Kristus teh teu gampil. Margi dunya tempat urang diutus nguarkeun Injil kasalamatan teh dunya nu pinuh ku kajahatan sareng kaceceb. Nanging apanan tempat sapertos kitu anu justru paling meryogikeun Injil kasalamatan sanes. Sajabi kitu urang tekedah gimir margi Gusti anu ngutus urang oge nyarengan urang dina nguarkeun Injil kasalamatan. Tugas utami urang nu pangpayuna sanes ngarobah dunya ieu nanging ngajantenkeun jalmi-jalmi palercanten ka Injil kasalamatan. Ku seueurna jalmi nu percanten dunya baris barobah janten langkung hade minangka implikasina, minangka dampakna. Para mitra, ngalangkungan carios ieu urang diajar yen tugas kasaksian eta tugas nu kalintang penting. Urang kedah masihan panyaksi boh ku pitutur boh ku lalampahan urang supados mingkin seueur jalmi nu palercanten ka Injil kasalamatan. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.